urang teh kudu perih ngarah menang perah cenah kitu. Kudu motah ngarah mati teu cenah. Ari rek eraan wae mah kitu kajeun entong we sakola teh cenah kitu. Aya bahasa kitu. Tah ti dinya we meureunnan sakedik-kedikeun sanajan bari jeung era keneh wae gitu. Oge rada ngageter gitu. Yo, siap, stay on KB. Kang Ude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha sehat Kang Yus? Alhamdulillah Kang Ude kumaha? Alhamdulillah sehat. Deg-degan. Urang teh saya ngundang Kang Ude dina kieu teh selila teh karek bisa ayeuna. Nyata kamari-kamari teh urang teh euy ripuh nyata. Kaitu ka dieu ngan alhamdulillah lain tetap dengan ripuh jeung ripuh. Heuh nyata tiba heula eta teh karipuh teh ripuh jeung ripuh we. Kumaha ieu teh acara teh kumaha? Jadi ieu teh acara podcast apa berenang bercerita. Podcast ceritanya. Biasana karena masa anu katukang. Masa berlalu. Jadi orang flashback. Tapi ieu teh masa katukang teh kumaha loba anak perih hungkul. Justru eta kan udah alus kana nu perih bisa jadi inspirasi teh biasanya bener. Aya pepatah kieu Kang Ius cenah. Urang teh kudu perih ngarah menang perah cenah kitu. Kudu motah ngarah mati. Heeh, kitu meureunanya maksudna. Tapi eta pengalaman ka tukang teh tentang naon wae ieu teh? Nyameureunnan seputarna nya Kang Ude baheula jiga kumaha. Dina pendidikan bisa kumaha pendidikan. Ayeuna nepikeun ka jadi guru, terus jadi dina soal diajar jadi guru. Acan jadi guru. Jadi naon eta? Diajar keneh. Diajar. Komo abdi nya abdi mencana naon diajar. Kang Ius masuk adi teh. Pokoknya namanya merenang pengalaman tentang cinta nang Kang Ude dipikeun ka ayeuna arek kawin. Pokoknya nama kudu dibahas eta teh. Ya kudu atuh. Kan ya sebagian kecil mah sebagian besar lah. Sebagian besar anu apal ka Kang Ude. Anu sebagian besar bisa sebagian kecil sebagian besar sih loba. Wawuh Kang Ude. Wawuheun pisan. Tadi wawuh memang, tapi kan can apal. Kang Ude baheula jiga kumaha. Sareng meureunannya pengalaman teh apaleun kitu nya. Kur apaleun teh ti luarna we Kang Ude gitu. Apalna teh Kang Ude ngan kur ngajar di YPA misalkan. Baheulana dina pramuka kumaha kan apal nanti bisa cuman gitu. Tapi Kang Ius aya anu paling ieu teh baheula mah kieu. Jadi can ngajar. Barudak teh kan arapaleun teh Kang Ude gitu. Ari pas eta titah ngajar. Dina jadwal teh aya di nia teh. Pak Ujang Didi Haryadi. Aya nu nanyakeun. Ai Pak Ujang Didi Haryadi teh saha? Cenah padahal mah urang gitu teh. Nanyakeun teh ka dia. Nya eta aduh ampun teh. Nanyakeun ka ka jenisna gitu. Ka jenisna. Tapi da meureunna nu apalna eta meureun kitu. Kana ujurudna ieu. Kana ieuna pisan gitu. Tapi nu apalna eta meureun. Jadi baheula mah dina pramuka keneh nya. Ke dina pramuka can da acan da mimitian teh guru piket. Baheulana teh. Meureun menang mang tahun-tahun. Terus meureunan jadi guru pramuka gitu. Tah meureun baheula ge pernah meureun ka babawa. Basket pramukaan gitu. Tangan padah abdi teh rada aya keneh pusing mah ka pusing gitu teh. Oh, ngaganjel we ka ayeuna. Ngaganjel eta titah latihan pramuka dibere tongkat eta kalah dijieun babedilan pan. Eta pamalah saha eta teh? Heueuh nya eta Kang Ius jeung teman-teman teh ning baheula. Aduh ampun eta mah tuh hampura we ayeuna nya hampura. Nya dihampura pisan. Hampura. Da maksudna teh kan ningali ka tukangna asa kurang rame ieu ningali kaluar asa kan aya senior boga senior gitu kan. Eta ningali senior teh asa cicingeun gitu tah. Jadi kurang teh digerakkeun. Kurang teh supaya happy lah kan aya pramuka mah kreatif inovatif dan kumaha lah gitu. Bener oge nya. Berarti baheula teh kitu pamikiran teh. Berarti ari kitu mah abdi anu salah meureunana. Salah kumaha mimitina teh. Salah pemikiran gitu marukan teh eta babedilan teh jeung babedilan heureuy gitu. Padahal mah teh kan cari inspirasi gitu. Inspirasi. Benar. Tak gitu Kang Ius. Jadi ti awalna mah sapertos kitu. Awal teh langsung ti keluar sekolah langsung apa eureun heula dina keluar sekolah teh sabenerna mah di dinya kapeurih teh.
da mimiti mah aktif abdi teh nya haik pas keluar sekolah urun pas gitu. Rarasaan teh aduh eta da teu acan eta teh acan ngabaktos teh di dieu. Teu acan ngabakti kitu nya. Ngan padah meureunnan selang babaraha bulan aya panggilan cenah kakirangan guru piket. Jadi meureunnan simkuring teh danten guru piket. Alhamdulillah dugi ka ayeuna Kang Yus gitu. Alhamdulillahnya cenah mun tahun proses gitu. Prosesnya Kang Ude. Ti meureunnan ti tahap demi tahap lah gitu. Tapi ya oge dorongan ti guru-guru simkuring gitu. Dugi ka ayeuna simkuring mah ngaraos terus we dididik gitu. Alhamdulillahnya dibimbing gitu. Matak di dieu simkuring ngahaturkeun nuhun pisan ka bapak sareng ibu guru. Ya abdi ge sami atuh. Eta pisannya. Pisan maksudnya teh abdi ge kan mengalami naon Kang udah dialami lah. Nah, jadi pengalaman teh kadang-kadang aya anu sami kitu nya. Terus itu tadi teh pengalaman cenah kumaha? Pengalaman naon deui? Ya maksudnya teh kan eta mah seputar menjadi seputar menjadi eta. Sabelakangeun teh eta kitu. Ka belakangna deui ya. Eta maksudnya teh kan Kang Ude teh cenah ya mah baheula mah cicingeun cenah. Tapi cik urang mah asa badanna teh henteu sih. Tapi eta teh Kang Ius bener pisan eta teh cicingeun teh. Meureunnan naon nya? Pendiam, pemalu gitu. Baheulaanna teh. Malu-malu teh nya. Malu-malu eta bener. Dugi ka hiji mangsa. Meureunnan ku sepuhnya ku kolot simkuring. Dipiwarang udunan nuju sekolah SMP. Udunan. Babanding ku era nunungan batur eueuh udunan. Eta teh keun kate jadi udunan. Dibawa balik deui eta. Naon bebejana ka kolot bendaharana kitu aya gitu. Aduh ampun eta. Banding ku era-erana eta banding ku eraan. Iya mah era jadi enggak bohong ya waduh. Asli eta banding ku eraan. Kieu teh mah tembutan. Ngan pedahanan sahari teh Kang Yus jadi ka ieu nama ku pun lanceuk gitu. Saur pun lanceuk teh kieu cenah. Ari rek eraan wae mah kitu. Kajeun entong we sakola teh cenah kitu. Aya bahasa kitu. Ti dinya we meureunnan sakedik-kedikeun sanajan bari jeung era keneh wae gitu. Oge rada ngageter gitu ti hari ta. Ti dinya mah rada daek we ka kantor oge meureunnan. Sabari neang guru meureun kitu. Padahanan hari teh tah jadi KM, kapaksa keneh wae ka kantor teh. Ngan pada era keneh wae. Pada pengalaman teh kieu Kang Yus. Eta pas ka kantor berenang nyokot buku gitu ka perpus tah pas nyokot buku gitu teh panggil itu jeung awewe kelas lain saluhureun sababadan abdi meureunnan tiluan tah sarerencangan duaan pas gitu teh meureunnan ditanya meni rajin cenah kitu ka abdi teh ngan padah abdi teh da isinan teh ngadulumun abdi teh eta teh beut ditoleh-toleh acan teh siri acan. Watados we abdi teh tikeun ka geus kenal mun kelas 3 maneh mah baheula meuni sombong can kitu. Padahal lain sombong urang teh eraan eta kitu. Aduh ampun eta pengalaman teh. Era-era ting-ting kitunya tuntung dari enggak bohong eta terus jadi disebutkeun sombong disebutkeun sombong teh kitu gara-gara eraan teh nya eraan ge kudu ngerakeun da ulah kitu ngan padahal ayeuna ka dieu teh nya kitu eraan teh aya ngan nyerakeun aduh jadi berbalik berbalik gitu tah pengalaman teh meureunnan sebagianna kitu tapi ieu teh ayeuna mi mah da tiba heula mah ujang didi ngan pada jadi ude ka dieu ude teh naon atuh maksud pangna disebut ude teh aya sejarahna teh kieu pas keur di SMP baheula sakola gitu zaman sakola baheula pan ikeuh sakola ieu mah da ari simkuring mah budak baheula berarti pamuda ayeuna kitu abdi mah budak ayeuna budak ayeuna berarti pamuda nangke gitu kan duka tos pamuda sugan ayeuna oge pamuda lah bisa disebut pamuda sih pamudanya tah kieu Kang Yus jadi pas kerja di naon ngaranna teh pengurus OSIS gitunya OSIS pramuka jadi panitia harita teh panitia kegiatan MOS pramuka keur perkenalan meureun anjang sono nya harita teh sadayana eta mah meureunan panitia geus aya ngaran lalandihan
Wah, pokokna mah ngaranna teh kudu nyian- halus gitu nyian nya. ngaran samaran gitu. Ngaran samaran ngarah di taryangan ku budak anyar gitu. Tah harita teh meureunnan aya ketua panitia teh naroskeun ka simkuring. Pas kitu teh cenah ari maneh cenah kitu da nya bahasan teh maneh cenah. Rek saha cenah ngaran samaran cenah kitu. Tah bingung nya orang teh. Rek Michael da alus teuing gitu. Teu sesuai jeung Teu sesuai gitu jeung beungeut urang. Oh, bakal lain. Nah, eta gitu nya. Da batur mah aya anu naon nya repan gitu tah. Pokona mah halus lah gitu harage. Tren-tren Nganti harita teh abdi teh. Teu panjang pikir eta. Atos we ku abdi teh disingkat ngaran teh. Ujang di dieu teh jadi ude gitu. Sugan teh ustad dengdek urang mah. Hanya udah dahar bisa eta mah. Ngan ustad di dieu bisa eta mah. Jadi loba nya artinya. Loba eta teh. Aya nu oge nu nyebut KUD cenah kitu. KUD, nah KUD. Kopeh unyil dengdek gitu. Ada depan ada pramuka mah kakak disebutnya. Kakak pan eta jadi KUD gitu. Tah tidinya teh meureunnan Kang Ius abdi teh UD nya tidinya teh tah samaran teh. Aya nu milarian tah tiluan. Meureunnan ari pas kitu teh heuda anu budak anyar teh kitu tah pas neneangan teh. Ngan padah jadi ngagawean teh jeung panitia ongkoh. Jadi panitia lagi teh apaleun? Da ngadadak teh tadina. Ieu cenah saha si ude teh saha cenah kitu. Batur geus kaparangieun tah. Budak eta mah anu tiluan encan manggih. Itu tungtungna abdi teh ngaku ti dieu teh ta ieu ude teh. Da karunya budak geus labuh. Neneangan. Neneangan geus ka dieu Terus ka itu ka dieu gitu. Awewe harita teh nu neangan teh. Da lamun lalaki mah ka diantep sih. Jika anak mah ngan pada harita teh daheu keur harita keur SMP gitu. Tah tidinya teh nyata. Ka dieuna teh ujug-ujug di panggil teh Ude we jeung Ude terus gitu. Kang Ude weh jadi Kang Ude we gitu ayeuna. Tapi urang bingung dah Kang. Nya ayeuna baheula mah emang akang nya nyebutna. Akang terusan ngaguruan ongko. Heeh. Berenang bapak guru nya. Jadi bapak guru, heeh. Nya urang mah dihijikeun lah nya nya. Kumaha eta? Kang guru Mas, eta. Tapi eta barudak ge aya harita teh. Apaan meh bapak ada kabawa bapak guru nak kabawa akang pramuka kabawa mah jadi kang guru ngan padahku di spasian atuh Kang guru. Tah lamun Kang guru mah kesana teh kitu Australia. Ngan padah Kang Ius aya harita teh. Jadi ngamimitian ngajar gitu nya tadi nama meureunnan di pramuka sebutan Akang harita teh. Pas ngajar meureunnan. Da budak teh meureunnan bingung rek nyebut bapak dan berenang masih kene ngora kene harita mah rek nyebut Akang da berenang kaguruan tungtungna jadi bapak Akang jadi bapak Akang eta teu kumaha caritana eta jadi bapak Akang daripada Kang guru sok daripada Kang gurunya kecenting bapak Akang Akang tapi eta nya eta aduh